bari ngalaksanakeun siraman. Ari siraman teh nyaeta ngaibakan, ngabersihan. Ari siraman teh ngaibakan atanapi ngabersihan Ibu. Ieu Mas Pito anu bade ngajatuh rami ieu kedah dibersihan heula kitunya. Siraman teh ngaibakan anu terakhir sakumaha tadi saur Pak Ustad. Kapungkur Mas Pito ya, lagi kecil kan dimandiin terus sama ibu dan bapak ya. Nah sekarang bapak sama ibu memandikan terakhir gitu ya. Jadi nantinya Mas Pito tidak akan dimandiin lagi sama ibu sama bapak. Nah ini terakhir ya, mandi kembang. Kemudian dulu waktu orok ya, waktu bayi, nah dimandiin kan sama ini air kembang, air bunga, mandi kembang. Nah terus ieu teh terus sungkeman teh permintaan maaf kepada orang tua bahwa Mas Pito mau berpisah. Piko ya, lupa tadi tuh Piko apa Haji itu udah Piko ya, Mas Piko ya. Nanti kan akan berpisah dari rumah keluarga ayah, kemudian nanti bersama istrinya. Ini permintaan maaf yang terakhir nanti sungkeman. Mas Piko, iya Piko kan? Pakai ya kira kadikan eta kira ampun teh tah eta Piko ya, sebentar buka lagi. Iya pakai K, Piko ya. Tadi juga pakai K si ibu mau. Ya udah ya, mangga urang kawitan. Udah biasa di tradisi Sunda mah upami ngawitan kan nganggo raja, nganggo kidung gitu kan. Sami wae bismillah, sami wae pakai sholawat, engke pakai sholawat dina ieu ngaibakan geura siap. Kayaknya mohon mangga urang kawitan acara siraman di kawitan. Amit ampunnya para lun bilih manawa manawi. Amit ampunnya para lun bilih manawa manawi. Manawa kutu sugema manawi kutu katampi neda jembar hampura anak sejak ngahariri dangdi. Manawa tiasa luyu manawi ngawangun seni kebudayaan Sunda warisan tini aki kalangkang anu baheula seni Sunda siraman asli. Nanjirkeun budaya
baju cangkeng lawan eco di baju gerak eling bisik kabobodok mas pikok deui bisik kabobodok cangkeng manuk cingkleng cinuten cangkeng manuk cingkleng cineten gerak eling ieu zaman geus teken gerak eling ieu zaman geus teken ditepang. Mas Piko ingat masa kecil, kemudian sekarang mau minta maaf pada orang tua. Nanti Mas Piko akan mencuci kaki dari kedua orang tua ya. Kita mulai dengan bismillah. Gusti nang tayung kehidupan anu sirama kanu anyar jatuh nada agung cukup lumur nada jembar pangaksami kasadaya pamirsa amit bade ngalaksanakeun upacara adat siraman heula pamugi Gustimu nampi amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang kasep anaking asihan jadi indung mun baheula emak kungsi ngamandian hidup make kembang 7 rupa ayeuna emak ngamandian hidup nganggo kembang 7 rupa asih anu jadi bapak kasep Piko anak bapak mun baheula bapak kungsi ngamanayan hidup nganggo kembang 7 rupa ayeuna bapak rek ngamandian hidup anu pamungkas gira ingetkeun masa
anu katukang hidup piko tangtos seueur kalepatan jeung seueur ngarahitkeun manah ibu sareng bapa geura kumah inung suku anu jadi induk geura pentak panghampura sabab cek ucapan kiai kalayan aya dina kitabna upami anjeun teu dihampura ku indung jeung ku bapa ngaraka bagianana kasep mangga anu pangpayuna ibu heula baskomna alihkeun ka ibu sampean ibu di kana baskomkeun wasu ku anjeun nah sok sampeanana mama ahanapun ku aa di cana sampeana dua nana tah wasu bari munut dihampura kasep an dileletik dikukuntit diurus dilemut ku ibu kasep ayeuna bade diajar ngala rumah tangga ibu moal kehendak lebih jaga Mama piko ampun doakan piko bade diajar ngala rumah tangga mugi aya dina kabagjaan piko pangmugi cipanon piko jadi cahaya pangorojong kana doa mama sumujud ka indung bapa disarean kucing soca bari naga dihampura neda dibubarkeun doa dicium panangan anak ngalih kana rangkulan panangan dicium nah ieu panangan ieu ka desa beula mama nah itu mama hormatin piko siang sinareng wengi piko apunten doakeun piko mama piko bade diajar rumah tangga mugi aya dina kalancaran aya dina kabagjaan mama dipeluk mamahna dipeluk dirangkul lami da ieu walau nanti mamah dangukeun
kasep anak king anak mama doa yang panghampura ti mama teu kudu dipentah sabab mama geus ngahampura leuwih ti heula brah anak king geura tandang makalangan geura wangun rumah tangga anu pinuh pangharapan jeung kabagjaaan doa mama nyarengan hidup sama paus peluk ningali kali dia atos dicium kening na ibu kening pito na dicium ke antos atos mun mangga ayeuna kangge bapak wasu sapertos tadi sapertos tadinya apiko sapertos tadi sok bari dina manah keretegeun nyuhunkeun dihapunten ka bapaknya anu parantos ngayuga antos nguruskeun urang ti lelemut dug-dugi ayeuna ka dewasa ieu anukna engke dicanak kana lahunan sapertos tadi deui mohon saparantos nu diwasu teras ke Mas Piko sujud dina sampean bapak doa Bapak nu dipentah doa Bapak nu diseuja aya sora alon lumengis calon panganten mungkin dihapunten karamana Bapak hormatin Piko siang sinareng wangi Piko hapunten Pak hapunten Piko Bapak rumaos Piko teh acan tiasa mulang tarima rumaos Piko sapedagan nepi ulang Bapak Piko hapunten gentos kana lahunan dicium pananganana sapertos tadi nah panangan bapak dicium nah dina tah gitu bapak sekali deui mugi cipaneun abdi sing jadi cahaya pangarojongkeun doa bapak doakeun Piko mugi ya dina gaun diajar ngeula rumah tangga papendak sareng kabagjaan lahir sinareng batin amin ya rabbal alamin dipeluk tepan dipeluk seperti tadi kasep anak king anak bapak doa di panghampura di bapak teh kudu dipentah sabab bapak geus ngahampura leuwih heula anak king anak bapak
bahagia dina goning diajar mula rumah tangga anden papenaksan kebahagiaan lahir sinar batin amin ya robbal alamin. Ngalih pelukna sabelah deui dipeluk sabelah deui. Nah dicium kening mohon keningna dicium kening ku Mas Pipa dicium ya kening itunya dicium ya taarnya sok dicun tah gitu. Anu bade ngaibakan sabaraha jalmi ya. Nanti bapak ibu di sebelah sini, paknya sebelah sini. Masih nanjung muka mulus unjung lamun hidup bisa masyarakat gerak bea umecai dama-dama sangkanan jur tunggu indung diku beban tarana anak ibu ka anak taya babat dingin anak asihan jadi induk kasep kasep mun baheula mama kongsi ngamanian hidup ayeuna mama bade ngamanian hidup make kembang 7 rupa kembang saliah tandana hidup ulah milampah salah kembang malati suci bersih hati kembang anggrek bulan hidup kudu bisanya angan kasau kaudiah jagat pramudita kembang anggrek merciciren hidup kudu loba kadaek kembang kananga ngalambangkeun kenangan salawasna. Mangga ibu bapak urang ngadua satiasa doa nama mangga
doa kangge ngaibakan nawaitul gusla minal hadasil akbari gitu pengennya. Mangga ibu ngadoa sadayana. Ibu 3 kali dicontohan nilainya. Mangga ibuna sareng ramana 3 kali nya siap. Kulu-kulu diri melengkung di kahyangan ibu itu hujan kembang sumawur kepajajaran bidadari lumungsur muru tampian ngadon dengan sifat tahunan dengklek nineng kalangkah mangsa katukang dengklek nineng selawat binatangnya diri melengkung di kahyangan hujan kembang sumawur kepajajaran bidadari lumungsur muru tampian tangan ngadon siram dilewi sifat tahunan dengkluk nineng kalangkang mangsa katukang dengkluk nineng selawat binapanya ketum diri melengkung di kahyangan hujan kembang sumawur kepajajaran widadari lumungsur muru tampian ngadon dengan sifat tahunan dengklek nineng kalangkah mangsa katukang dengklek nineng selawat binatang
hujan kembang sumawur ke Pajajaran, bidadari melusur muruk tampian, ngadon siram di leuwih si patahunan, dengklung mineng kangkang mangsa katukang, dengklung mineng silangang dina panyawang, dengklung mineng kangkang mangsa katukang, dengklung mineng silangang dina panyawang, ketum diri malengku di kahyangan, hujan kembang sumawur ke Pajajaran, widadari lumungsu ketum diri melengkung di kahyangan, hujan kembang sumawur ke Pajajaran, widadari melusur muruk tampian, ngadon siram di leuwih si patahunan, dengklung mineng kangkang mangsa katukang, dengklung mineng silangang dina panyawang, dengklung mineng kangkang mangsa katukang, dengklung mineng silangang dina panyawang, ketum diri malengku di kahyangan, hujan kembang sumawur ke Pajajaran,